Nyieun goreng bawang jeung dahar emak. Jadi caritana nyadak ieu emak aing mah daharna kudu jeung bawang goreng bae jeung lauk mah endung. Laju be ieu aing nya meuli bawang dak 1/2 kilo tuh kumanehna nu mesekan jah hayang mesekan cenah ge heueuh teuing jah aya kegiatan supaya aya pergerakan jah aya dibawa cicing bae pan komo sagala nyareri. Lanjut ieu nya mulai digorengan dak digorengna ieu dina hawu bae. Meungpeung keur niup seuneu jah lamun nyangu ku ari mah sok kudu dina hawu bae jah emah mah pan kudu sangu akeul bae aing mah heueuh bae sok biasa dak sangu coloknya anu sararimpel. Tah caritana ieu geus dikaluhur kahandapkeun bae nya heueuh dipariksa dak jah bisi tutung teh soalna aing pernah nya sakali eta mah atuh tutung wanikeun pahit. Atuh pan teu puguh karasana nya dak eta mah ai ku pahit-pahit. Laju caritana ieu aing dipapagahan nya cenah engke saencanna kuning langsung diturunkeun laju diguar-guar di handap bae cenah dak atuh nya ieu hasilna kuning teh bagus pan. Lain mah kolot sagala hayang nya ieu mah sagala endung budak atuh emam doang kieu doang heueuh budak lain ku teu ngeres tah bae endung mah kumaha nya teu bisa dipaksa.